Ngarangan perjalanan pun aya dataran. Proses pemirsa ya. Gitu. Jadi itulah. Assalamualaikum, saya berkunjung ke daerah Cibrial. Ya, ini ketemu sama saudara saya Bang Dian. Sehat. Alhamdulillah. Ya, gitu benar. Acara kita sekarang kayak apa, Kang Asep ini kita mau rekomendasi tentang alun-alun Cibrial. Oh, intinya mau melihat sekitaran stadion lapang ya. Iya. Daerah kita itu bahasanya lapang. Stadion. Iya. Stadion Sarwawai nang eta stadion mengaran nasional. Gitu. Jadi Kang Asep berkunjung ke tempat saya silaturahmi. Kita belajar bersama mengenai kreator. Pokoknya yang untuk konten kreator perkiduran sok kurang ngarumpul lah saling sharingnya. Bener. Jauh-jauh ti paling kidul jadi barang kasepnya. Mohon silaturahim ka dieu. Gitu. Ningali keadaan di dieu gitu. Saya pribadi YouTube saya jarang mengekspor tentang apa namanya itu wilayah lebih ke otomotif. Iya. Bade ka mana Kang Asep? Bade ninggalian lapang we. Mohon. Hayu mangga. Kamera teh dihareupnya. Ya mohon. Mundur kamera. Mundur. Oke guys. Itu guru namanya. Saya tak kieu mang kayana kos kieu Kang Asep. Nya. Cuma memang jalan di dia rada tepati. Biasa rada lalaunan. Non rada tepati bersih gitu rada. Jadi alhamdulillah Kang Asep. Semenjak saya desa di sini jadi alhamdulillah pembangunan jadi aman. Saya bener saya. Lapang nama kos kieu ngasep. Tapi saya lapangna asli saya. Jadi aya perubahan gitu. Nah, pokoknya untuk kecamatan mah jika nama masih kenging keneh ku Cibrial. Pasti. Terakhir digelar. Mohon. Antar kecamatan alhamdulillah menjuara nama Pribumi keneh. Heeh, nya. Saya benar. Di katingali meureun. Mohon. Nya. Mana? Mantap. Itu putih malu, guys. Untuk jarong. Jarong ke mah. Ini rumput-rumput yang bahaya. Tah jadi naon naik gitu Asep sok. Bade naros naon itu saung di itu Asep. Terus mah itu kan baheula lamanya itu rada miring kan jadi ku sabab aya desa. Jadi aya perubahan merenya. Oh dikeruk. Tapi aya pembentengan sakit. Mohon. Da emang saya di benteng mah. Jadi kita maneg lah bagus pokona mah. Rumput ge sakalit deui itu. Nya masih kena taneuh beureum keneh nang mudah-mudahan ke karep pasti ayaan lah. Jukut mah gitu. Bener sip lah. Bagus benar ya lapang meujeut di teh. Masagi di. Sedang pokoknya. Pinggir lah paling oge pan mun barala. Nya. Udah memang aya nama Kang Asep biasana dipalih dieu mun dipalih dieu ya. Mun. Biasana digerusna teh bener-bener diolah, diurus. Tangke bade Agustusan. Oh nya. Ditelning gitu. Mun. Pasti dah KBG ngaran Agustusan mah aya kontot bisa pasti diurus gitu. Pastilah gitu. Dan ieu di Kecamatan Cibinong pasti lumayan lah topnya. Top gitu. Mohon. Saya soalnya gitu. Bener mantap ya soalnya di caket desa pisan iya jadi jadi antara ya itu jadi madep lah gitu jadi kumanya kaurus pastilah gitu pantos aya perubahan lah intinya intinya aya perubahan tadi mah dan nakul Kang Asep ya mohon nakul tadi tuh dia tuh jalan pintas jadi sempet ngerasain jalan anu rada seueur da gini nya. Ya, da eta perjalanannya. Pokona ieu naon sponsor minuman anu rada jreng-jreng. Ya, eta bener. Mun mah gagah gitu. Naik tadi teh nya. Lempang eta penumpang. Jalan dia mah Kang Asep. Jalan mana? Trek ieu trek gunung Bitung. Oh, bisa ke Cilubang ya bisa heuh. Cilubang gitu. Tapi emang kasih sengkol bisa teu? Sengkol diasa ngan meureun sami we kos tadi ta trekna kitu. Trek tisi sengkol ke hanap ke kedungna saya teh. Ai tisi sengkol ke hanap nama dina turunan. Oh nu ewona eta. Oh. Gitu. Udah ngarangan perjalanan apa aya dataran. Aya ieu diproses gitu. Tah seperti abdi ge ieu mudah-mudahan dina prosesnya sing aya hikmahna ka hareupna bener. Gitu. Bener sip lah. Gitu. Tah eta Cibrial mah lah di daerah abdi. Mohon
mun. Bos kieu lah Kang Asep. Nya. Pion Kang Asep hayang ningali lapang. Mun. Da emang guys Mun. ini pencinta si kulit bundar ya. Memang bener gitu. Pasti. Makanya lihat lapangan seperti ini dia jiwa-jiwa bolanya itu mungkin haus ya. Haus ya, bener. Pokoknya bitis ya. Atel gitu. Sip. Sebenarnya ya sebentar lagi sakedeng deui. Sama tangke sakedeng deui jam 4. Aya nu main bola di dieu. Angkin wae. Gitu. Empatan mah teunana. Insyaallah lah. Insyaallah gitu. Da emang Kang Asep juga tadi ke sini teh ka dieu teh mau gitu. Satu doang gitu. Tadinya memang Kang Asep ini ke sini dia mau pulang lagi. Iya. Mudah-mudahan nih saya lagi olo muncul bahasa Sunda. Ya, bener. Oh, supaya nginong ulang. Darek naon capek tah gitu ngaliwat heula saedannya naon we pokona mah gitu. Orang dicepret-cepret foto. Ya, siap. Entah udun aing. Kumaha Asep ya? Rencana selanjutnya kumaha ya? Pan lapang kondisi kos kieu tuh itu paragi ieu paragi naon? Panitia. Komentator. Panitia. Ayo balik itu. Ayo ninggal itu ya. Tenan naon ninggalan di dia tenan naon? Kang Dian wah sip mantap. Nyumput. Siap. Oke guys. Kita ke Kropium bukan mencari mah jongko podium ini apa apa namanya itu panitia itu panitia segala macam pokoknya mah ningali cuman baralaeung Kang Asep. Wios lah. Da meureun teh ka urus tah itu dah biasana mah leuning Kang Asep. Mun. Pilih anu terang leuning teh naon tah anu terang. Leuning Kang Asep. Leuning teh mencara ieu mah dikoret cang. Bersih lah gitu. Rumput-rumput yang ada di sini tuh hilang gitu bersih. Heeh. Mun kadarnya lah Kang Asep. Kieu. Kieu. Tempat ieu. Tapi bagus kieu mah Kang Dian. Kieu mah sedang bener. Nah biasana urang Kang Asep. Mun. Dan sok nyumput di dia. Nyumput di dia. Kadang ngaripu naon, tekan lagi sinematik kali dia dah. Mun. Pan ari di kampung mah geuning Kang Asep. Mun. Udah pahameun. Nya. Masalah konten kreator teh jadi kadang-kadang urang teh disieung-sirikeun. Oh, kitu nya. Teh naonan. Da ieu mah karya. Gitu, karya. Karya mah di mana wae ge urang pasti karya mah pasti mantep lah. Gitu. Paten guys ya. Alhamdulillah. Mutah eta gitu. Ang penting mun seadanya meureunnya kitu da. Kumaha tuh? Amin teh simpang siur anu. Ieu teh naon sih make bahasa Sunda. Oke lamun hayang leuwih jelas ngobrolna langsung sareng Kang Asep. Mun ta eta mun. Nya. Da abdi ge Kang Asep ya. Mun. Mah beribu-ribu hampura ya Kang. Nya. Teh naon nya meureun kieu kayana meureun ge di bumi urang nyai teh kayak nyai. Mun. Tadi ge di bumi meureun urang sempet nya intina mah obrol lah. Mun. Ya ayana we. Nya. Berat tengah titiasan naon masihan anu leuwih gitu intina mah lah nya saaya-ayak ya. Ti abdi mah kieu Kang Dian. Penting malah tong sesuguhanan kudu aku da geus bunga. Alhamdulillah gitu. Mun. Kudu aku da geus bunga gitu. Kitu aya kapali dinya. Mohon gitu. Kudu saling mengerti. Tah eta bener. Memandang kulit, memandang agama. Udah urang teh sarua ciptaan. Jadi kieu nya antara kulit bodas jeung hideung mah eta pasangan. Eta. Gitu. Jadi intina mah menyempurnakan. Jadi kieu nya pan mencara ieu mah ada di papasangan teh aya bumi aya langit gitu. Aya awewe lalaki tong aneh lebah eta nama gitu. Paten guys. Ngasep buat pantesan. Mulai tina rambut, mulai tina kulit, aya hideung aya bodas gitu. Siap. Tah ieu teh kan Asep nyalap ieu teh tegak. Mun. Sebenarnya mah ieu teh wilayah Tungku sebenarnya. Nah, itu yang sapi teh kitu teh. Mun. Mari tilas urang. Tapi di dia Kang Diang model pencakehanna bagus sih. Seueur bener asli. Tah lamun dina cengkeh Kang Asep alhamdulillah aya teh geus 3 tahun nya. Untuk daerah Cianjur Selatan tentunya. Mun. Tepatnya di Kecamatan Cibinong, Desa Ciburial. Jadi kan aya kemarau anu bener-bener lami gitu. Jadi cengkeh mah emang kudu kemarau. Halodo gitu. Jadi kemarau baru buahnya itu lebat.
Nah kalau hujan kayak gini, kayak misalkan kemarau cuma 2 bulan, itu buahnya tidak akan terlalu lebat. Masih ada tapi model mangga ge karar itunya. Sami gitu. Alama emang. Mohon mengkarar itu gitu. Mungkin teh meureun bisa urang ge nge-review kayak cengkeh gitu. Biasa gitu mah. Segala macam urang ge da kapal itu. Mah mohon. Konten mode Kang Asep kan. Mohon. Intina mah lah Kang Asep artis we anggapna kitu nya. Gampil syuting mah nu karar itu. Mohon. Abdi lompatna kadang karena otomotif. Nya. Lamun ngeplog teh sok ada ngatong. Oh. Nonton nya. Kamu untuk kantor mah pasti teh. Paham. Dukung we nya. Saling dukung we lah gitu kerjasama. Mohon. Nanti di @92 D92 mohon tabara kali gentos lah. Mohon siap. Ieu teh D92 lah pokoknya tulis we D92. Mohon. motor Kang Dian. Mohon siap. Oke. Itu Kang Asep. Kumaha cekap Kang Asep kira-kira ya? Cekap sih nama. Nya. Gampil ngobrol-ngobrol deui di bumi gitu. Mohon siap. Sok banget. Da aya mah kieu. Mohon. Cuma untuk iya Kang Asep kan itu di desa tapi lapangannya meni bagus kieu. Kang Asep itu nges bagus atau kumaha tah ieu? Lapangan bagus ya bagus pisan kan. Menurut Kang Asep ya kan di urang mah lapang teh teu kieu Kang. Henteu bener heeh. Ieu mah rata pisan. Madep asli ieu. Jadi pergerakan pembangunan teh bagusnya Kang Diang bener. Sejak ada desa. Ya bener. Mohon di perbuah. Mohon. Lama urang lewat ka ditu miring. Mohon. Kemarin itu digeruk. Gitu. Pastilah. Bagus segini bagus bener. Kapan bagus di kampung kita berarti bisa main di sini. Oh, iya bisa perlu dibicarakan lah ya. Iya. Terutama yang punya pribumi sini. Sebenarnya kalau pribumi nggak perlu kasih aba-aba kayak mau tamu juga sering kebanyakan dari daerah Cidaun. Oh iya. Di sini lari Cidaun Ciujung karena di sini ada perantauan 2 orang. Dia suka hobi bola dan mungkin di sini juga udah jadi panitia ya yang dari Ciujung sono. Nah itu suka bawa rekannya ke sini. Oh iya. Kita tanding. Di sini kita tandingnya cuman persahabatan ya. Iya. Intinya mau olahraga, hobi. Silaturahim lah intinya mah gitu. Silaturahim terus jadi manyangkeun ke beberayaan mencari mah. Bareng-bareng gitu. Raoseun asli bener, gitu, mantep bener asli. Asli pokoknya gas. Mantep banget pokoknya mah ieu. Rekomennya. Heeh. Mohon di Ciburial madep pokoknya lapangna saya bener rata kieu indah asli biasa ka dieu gitu. Tapi tetap harus konfirmasi yang di sini kan, jadi kayak kita itu kan di sini mainnya kayak happy buat kayak olahraga, tetap harus ada kontekan sebelum mau main di sini. Iya. Emang kudu kitu lah. Rekan gitu. Jarcok. Jadi siap. Pamitan lah. Pokoknya malah jangan lupa di komen. Mohon share ke di channelnya Sorangan Bass. Jangan lupa like, komen pokoknya. Pilih aya anu tutur kata nu kurang berkenan atau kumaha. Pilih aya anu tutur kata kurang mengenah gitu nya kumaha hampura we. Da abdi ge jalmi sami yang imakul diajar. Nang mudah-mudahan sing aya manfaatna. Amin. Kasadayana tong ka abdi. Utur mah kasadayana utama ka urang. Saraya nu aya di mun nya kitu we atuh nuhun nya abdi hapunten ya di dieu rekomendasi gitu mun lanjut lah guys nanti ada konten juga yang lainnya bersama saya mudah-mudahan ya mun misalkan Kang Asep punya waktu kalau nya gitu oke iya siap mangga siap assalamualaikum jangan lupa like subscribe di channel Sorangan Bass oke cekidot.